Jang, kunaon eta pipi ini jamomom kitu euy. Ya tadi tepi digaplok ku tatangga. Nah kunaon bisa digaplok kitu, Jang? Ya tadi teh aya budak tatangga ceuri. Tuluy urang teh disampeurkeun bari ditanya, ngomongna teh cenah hayang jajan. Terus kumaha? Ya da urang teh tega, tuluy we dibawa ka minimarket. Tuluy we ku urang teh di Sinadiuk hareupeun pantok. Ya alhamdulillah pih eta budak teh loba nu mere. Torojo teh indungna langsung ngagaplok ka urang. Emang urang teh salah naon? Ya jelas salah tuh belagu. Indung narek gaplok ka maneh ge budak legend persaban. Sia mah amungeun wae atuh. Mang, meuli seblakna samangkok. Ya, kira sakedeung. Mang, buru atuh seblakna samangkok. Nya ke heula atuh mah teu sabar pisan di dinya mah. Teu ningali urang keur update status. Ari emang apal teu panu meuli teh raja atuh. Emang cek saha nu meuli teh raja? Nanya raja meuli seblak. Jang, kunaon cing anu bingung kitu euy? Nya puguh ieu teh keur bingung pih. Aduh, Nya bingung kunaon atuh? kieu sabenerna mah pih, urang teh hayang melaknang ka jamu hareupeun imah. Nah tuh kari werek ngelaknang ka jamu mah. Ya kudu bingung kitu maneh teh. Lamun eueuh bibitna tuh nyokot tukang imah hayang sabar hiji maneh tuh. Loba urang mah. Lain ku masalah bibitna pih, bibit mah itu oge aya. Ari geus bingung kunaon atuh? Nya nu matak bingungna teh pih, pan urang mah imahna oge can boga atuh. Duh, euy kemang teh ni palalaki euy. Paraek euy. Ih, Noh eta gagabahnya ka bedog gitu. iya tinggal di kembang ah. Kudu deui ah. Sok atur si bante kunaon. Ari kamari maneh kanu hajat teu? Nya datang atuh pi kapan diondang sarua urang we. Ai mah ngaceng ngarasa teu? Ngarasa naon pi? Eta tinu dahareun ongko jelema beunghar hajat mewah. Tapi eta aduh dahareuna sayur rasin, bumbu sate hamar. Rugi aing mah. Amplop 50.000 teh euy, rugi. Oh gitu pi. Tapi daun sama teu ngarasa rugi pi. Wara gue nu aya. Nah, maneh mah teu ngarasa rugi euy. Nyantu pi urang mah teu rugi. Da urang mah mere amplop lagi amplop kosong. Palingan atuh. Mang, aya di dinya sok ngarasa tar. Maksudna ngarasa kumaha? Nya sok ngarasa teu lamun hirup sakapeung mah sok matak lieur. Nya osok atuh mah ngaranna ge jalma hirup. Pan kahirupan mah muter. Matak lieur. Lain ieu mah mang unggal ngadoa naha teh langsung diijabahnya. Hayang di dinya doa nu langsung diijabah. Nya hayang atuh. Emang doa anak kumaha? Doa nama ponok mang. Ieu dengekeun nya. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Sakitu. Atuh eta mah doa jang dahar. Nyapan eta doa nu langsung diijabah mah begitu beres doa langsung dahar. Oh, si Dakil. Pipi, ke mana? Iya rek cekolakeun motor.
Oh gitu, geus we ku urang lah. Emang butuh duit sabaraha pi? Butuh nama 1 juta. Kan buru-buru ya teh. Butuh duit sakitu mah teu kudu jauh-jauh geus we ku urang atulah. Ayo rek ku didinya mah. Ya keur duitna tuh. Nah, 1 juta teh 800. Apaan sakola mah butuh uang pendaftaran atuh, eta dipotong 100 wayahna. Oh, gitu. Nya bae atuh lah. Urang rek balik heula nya. Kayak heula atuh. Naon deui atuh? Eta motor tong dibawa. Pan ayeuna teh usum sakola di imah daring. Jadi motorna dituna we di imah. Ayo.